Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepung dina raraga kegiatan belajar diajar ngaliwatan virtual audio visual sareng modul. Nah, dina danget ieu urang diajar nyaeta materi sisindiran. Para siswa sadayana dina materi sisindiran ieu ngagaduhan tujuan anu kahiji ngajentrekeun wangenan sisindiran. Teras anu kadua nyebutkeun ciri-ciri sisindiran. Para siswa sadayana sisindiran teh asal kecapna tina sindir. Nyaeta omongan anu henteu togmol atanapi omongan anu dibalibirkeun pikeun ngaragangan anu diajak nyarita. Anu dimaksud sisindiran teh nyaeta karangan ugeran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna. Sisindiran dina sastra Sunda sarua jeung pantun dina sastra Indonesia. Jadi sisindiran teh bisa disebutkeun karya sastra wangun ugeran puisi anu eusina dibalibirkeun heula diwangun ku cangkang jeung eusi sarta lebet ku purwakanti. Para siswa sadayana sisindiran teh ngagaduhan ciri-ciri. Anu kahiji sapadana diwangun ku dua dugi ka 4 padalisan atanapi jajar. Nah ayeuna contoh nu diwangun ku 2 jajar. Abdi mah caruluk Arab padalisan kahiji. Henteu tarima teuing padalisan kadua nyaeta wangsalna korma. Contoh anu diwangun ku 4 padalisan atanapi 4 jajar. Sing getol nginum jajamu anu gunana nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nu gunana dunya akhirat. Para siswa sadayana ciri-ciri sindiran anu kadua nyaeta sapadalisanana teh umumna diwangun ku 8 dugikeun ka 12 ngang. Contona abdi mah ca ru luk Arab henteu ta ri ma teh teuing. Ciri-ciri sisindiran anu katilu nyata diwangun ku aya cangkang aya eusi. 2 padalisan cangkang 2 padalisan eusi. Contona sing getol nginum jajamu nu gunana nguatkeun urat. Nah eta teh mangrupakeun cangkang. Teras sing getol neangan ilmu nu gunana dunya akhirat. Nah eta kalebet eusina. Ciri-ciri sisindiran anu nomor kaopat murwakanti dina ngang mimiti atanapi dinu panungtung. Contona aya meri dina rakit. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Para siswa sadayana alhamdulillah urang tos aya dina bagian panutup pengajaran. Nah dina bagian panutup ieu
aya mangrupakeun pancen atanapi tagihan kanggo hidup sadayana. Nah, tugas ieu tiasa ku hidup dipilari dina modul. Para siswa sadayana sakieu anu kapihatur urang tutup wae ku ucapan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salam.